Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina danget ieu urang baris medar materi wawancara. Nu mana ieu materi wawancara teh mangrupa bab kadua dina semester ieu. Naon sih anu disebut wawancara? Setajan kana wangunan wawancara aya gambaran atanapi ilustrasi ngeunaan wawancara. Dina wawancara biasana aya jalma kahiji, jalma kadua, sarta jalma katilu. Nah cicing wae eta tilu jalma teh henteu. Dina kumpulan tilu jalma eta aya nu namina proses komunikasi. Boh ti jalma kahiji ka jalma katilu ditempas ku jalma katilu ka jalma kahiji atawa jalma kadua ka jalma katilu ditempas deui ti jalma katilu ka jalma kadua. Anu disebut wawancara nyaeta paguneman antara dua urang atawa leuwih anu miboga tujuan pikeun meunangkeun informasi anu tangtu. Wawancara nyaeta paguneman. Atuh naon bedana antara wawancara jeung paguneman teh? Tah, bedana ari wawancara mah topikna teh tos ditangtukeun sarta biasana topikna ngan hiji topik. Ari paguneman mah topikna teu ditangtukeun. Bisa gonta-ganti topik di tengah-tengah paguneman. Lamun misalna urang ngobrol jeung babaturan paguneman gunem catur, urang biasana ngobrolkeun topik A. Misalkan topik A teh ngeunaan kahirupan di sakola, tuluy disambung deui ku ngobrolkeun gebetan, pasti di tungtunganna teh sok aya carita-carita ngeunaan hal-hal pikasieun atanapi horor. Tah dina paguneman mah topikna teh sok gonta-ganti. Ari wawancara mah ngan hiji topikna. Dina tujuanana wawancara mah miboga tujuan pikeun meunangkeun informasi. Ari paguneman mah tujuanana teh teu aya nu tangtu, paling keur meakeun waktu luang atawa bisa jadi ngeunaan informasi gosip misalkeun atawa ngababaraha teh curhat. Anu katilu bedana wawancara jeung paguneman teh nyaeta anu nanya teh ngananya hungkul, anu ngajawab nya ngajawab hungkul. Wawancara ngan saukur nanya, narasumber ngan saukur ngajawab eta posisina. Tapi dina paguneman mah anu nanya bisa ngajawab, nu ngajawab bisa malik nanya, silih tempas aya proses komunikasi di dinya. Tuluy nu terakhir, wawancara mah waktuna teh geus ditangtukeun atanapi henteu sagawayah. Ari paguneman mah bisa iraha wae, sasalsena urang, sasalsena eta jalma. Moal aya wawancara anu waktuna teh tengah peuting atanapi subuh-subuh. Tah ari paguneman mah kadang sok aya anu peuting-peuting tengah peuting bari ngaronda atawa misalkeun nya nepikeun ka subuhna. Jenis-jenis atanapi wangun wawancara. Tadi dieu aya 7 jenis wawancara. Nu kumaha atuh wawancara bebas teh? Wawancara bebas nyaeta wawancara anu samemehna teh teu nyiapkeun heula daftar pertanyaanna. Ieu wawancara teh biasana dilaksanakeun dumasar kana spontanitas anu ngawawancara. Tapi temana henteu mengpar tina tujuan wawancara. Anu kadua aya wawancara kauger. Tadi mah bebas, ayeuna kauger. Nyaeta wawancara anu samemeh ngalaksanakeun wawancara teh si pewawancara nyiapkeun heula daftar patalekanana, nyiapkeun heula daftar pertanyaanana. Dina prungna wawancara eta patalekan teh henteu mengpar tina daftar anu geus disiapkeun. Jadi dina wawancara kauger mah urang teu meunang aya spontanitas, kudu nyoko, kudu sesuai kana daftar pertanyaanana.
Anu katilu aya wawancara individual. Wawancara individual teh wawancara anu dilakukan ku salah seorang anu ngawawancara ka salah seorang narasumber. Jadi one on one. Hiji pewawancara, hiji narasumber. Ieu wawancara individual. Anu kasalajengna nyaeta wawancara kelompok. Wawancara anu dilakukan ku salah seorang nu ngawawancara ka sababaraha narasumber atau sabalikna. Dilakukan ku sababaraha orang wawancara ka hiji narasumber. Jadi bisa tilu pewawancara ka hiji narasumber atawa hiji pewawancara ka sababaraha narasumber. Salajengna aya wawancara konferensi. Ieu wawancara teh dilakukan ku salah seorang nu ngawawancara ka sababaraha narasumber atau sabalikna. Dilakukan ku sababaraha nu wawancara ka hiji narasumber, tapi dina ieu wawancara mah narasumberna biasana mere nyaho heula ka anu ngawawancara yen manehna rek ngalakukeun press release. Jadi bedana antara wawancara konferensi jeung kelompok mah ari konferensi mah si narasumberna heula mere nyaho ka pewawancara yen manehna rek ngayakeun hiji konferensi atanapi press release. Lamun wawancara kelompok mah pewawancarana anu minta izin heula ka narasumber rek ngalakukeun wawancara. Tuluy aya wawancara nutup atanapi tertutup jeung muka atawa terbuka. Ieu wawancara teh biasana mangrupa wawancara dina wangun tinulis. Tadi mah secara lisan, dieu mah tinulis. Wawancara tertutup mah wawancarana teh si responden atanapi narasumberna dirusiahkeun. Ari nu terbuka mah respondenna diumumkeun atanapi teu dirusiahkeun, sarta dina anu tertutup mah si responden kudu ngajawab pertanyaanana dumasar kana jawaban anu geus disadiakeun. Lamun dina anu terbuka mah si jawabanana teh bebas kumaha kahayang si responden. Tah ieu contoh ngeunaan wawancara tertutup biasana dina wangun angket. Aya pertanyaan, saya harus membaca suatu bagian bahan pelajaran berulang kali untuk mengerti isinya. Aya jawaban PS, S, KS, TS, STS. PS paling setuju, S setuju, KS kurang setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Jadi dina angket tertutup mah atanapi wawancara tertutup mah si responden ngajawabna dumasar kana jawaban anu geus disadiakeun, tinggal nyeklisan. Lamun dina angket anu terbuka atanapi wawancara terbuka, salian geus disadiakeun jawabanana, si responden ge tiasa ngajawab dumasar kahayangna. Misal, apakah Anda juga sering berkunjung sekedar bermain ke tempat pimpinan atau majikan Anda? Jawaban terus disadiakeunna sering, kadang-kadang, ataupun tidak pernah. Tah, alasanna naon? Tah ieu mah dibebaskeun kumaha si respondenna. Tuluy, saha wae anu bisa ngalakukeun wawancara? Anu kahiji, anu biasana ngalakukeun wawancara nyaeta jurnalis. Jurnalis teh nyaeta jalma anu digawe di bidang jurnalistik. Biasa dikurang disebut mah wartawan. Anu kadua nyaeta panalungtik peneliti. Biasana anu panalungtik biasana sok ngumpulkeun datana ngaliwatan wawancara. Anu katilu HRD perusahaan. Jadi lamun misalkeun urang ngalamar pekerjaan biasana sok diwawancara heula ku pihak HRD. Nu kaopat nyaeta siswa anu dibere pancen keur ngawawancara. Lengkah-lengkah pikeun ngawawancara. Nu kahiji, urang kudu nangtukeun heula naon tujuan wawancara teh. Misal urang ku bapa di piwara ngadamel
wawancara tujuanna naon, tuluy tangtukeun topik wawancarana kumaha, tuluy urang nyusun pertanyaanana. Sanggeus kasusun pertanyaanana, urang minta izin ka narasumber rek ngawawancara, tuluy iraha waktuna. Sanggeus urang diizinan ku narasumber, tuluy tempatna geus aya, waktuna geus aya, tuluy urang geus panggih jeung narasumberna, hal anu dilakukeun nyaeta urang kudu ngawanohkeun diri ka narasumber. Ulah ujug-ujugna nya kenalkeun heula saha diri urang, naon maksudna, tuluy sanggeus ngawanohkan diri, geus nepikeun maksud ngawawancara teh naon, urang kudu nanya kalawan jelas jeung jentre. Dina proses ngawawancara, urang kudu nyadiakeun catetan jeung alat rekam. Hadena eta wawancara teh kudu bari di video atanapi direkam sorana. Anu terakhir, dina proses ngawawancara, urang ulah lila teuing nanyana kudu saperluna. Ya, hatur nuhun. Sakieu wae materi ngeunaan wawancara. Bilih ayeuna bari ditaroskeun kantun nga-WA wae di grup atanapi di japri mangga. Kangge tugasna